Lain aing mah goblok nya ya dengekeun aing mah ku hayang seuri goblok aing mah teh ngadenge ku Garut alasanana pas ditanya ku Padedi teh cenah. Menjabat sabaraha tahun? 6 tahun cenah tah. Anu 2 tahun teh dipake dana desa teh dipake ngabangun desa ujung gor cenah kitu nya. Tah, okelah anu satahun deui anu sejen lah nya. Eta heran teh 6 tahun berarti aya sesa anggaplah aya sesa 3 tahun gitu nya. Eta anu 3 tahun danana ka mana kitu maksud aing teh nya Pak Kubu. Aing mah aduh, heeh, kumaha sia we Pak Kubu lah aing mah nya ari alesan mah bebas lah, kumaha sia we ngan pada heeh. Henteu pantes teh kitu nya pamajikan Pak Kubu mending nyarenteng goblok eta mah nya, nyarekanan anu midiokeun jalan goreng gitu nya. Punten Pak Kubu aing mah rada kasar itu ngomong teh nya. Heeh, kitu we pokona mah Pak Kubu, pokona mah amun jadi Pak Kubu teh kuduna mah naon nya, eee, menjalankan anu alus we kitu. Amun teu dikontenkeun deui kitu Pak Kubu, bisi kanyahoan ke. Lamun aya nanaon ayeuna mah sok kanyahoan teh Pak Kubu ieu mah, ku Padedi kanyahoan teh Pak Kubu kitu nya. Pokona mah Pak Kubu ulah poho lah, ngaraopi heula Pak Kubu, heeh. Ame inget ka jalan kitu nya Pak Kubu. Heeh, sakitu we Pak Kubu lah. Urang mangan mere pepeling gitu ka Pak Kubu, jeung bener digawena Pak Kubu.